pemandangan mani ararenda tingali ka dulur-dulur kabar sahabat jauh-jauh di Bandung mau motor ini ke taman wisata Duriat. Abah mah hayang tinggal saya minton ke pemandangan mau aya di taman ya teh ieu anu ngaranna Gunungan Jati Gede teh kabari wargi ka dulur-dulur kabaraya tah ayeuna mah ieu teh jadi tempat wisatawan jujugan bararea ti suklakna ti siklukna pada dararata hayang menyaksikan Bendungan Jati Gede tah kawari wargi ka dulur-dulur pami hayang serang Bendungan Jati Gede dong ka wisata ka Taman Duriat Taman Wisata Duriat hayang darata pura Taman Wisata Tanjung Duriat Abah kelumpangan ngajuju ke Taman Wisata Tanjung Duriat pemandanganna meni ararindah kawargi-wargi kadulur-dulur pami hayang apa Taman Wisata Tanjung Duriat sok dongkap sok kawargi-wargi lamun sase sok dongkap ka Taman Wisata Tanjung Duriat kawargi-wargi kadulur-dulur tah ayeuna mah Taman Wisata Tanjung Duriat teh ti suklakna ti siklukna jujugan para wisatawan kapungkur mah di dieu teh wah para roek angker ayeuna mah geus cararaang bahkan para wisatawan daratang ti suklakna ti siklukna pada daratang ka Taman Wisata Tanjung Duriat. Wargi-wargi hayang wisata ke Taman Tanjung Duriat sok tingali pemandangan anu aya di Taman Wisata Tanjung Duriat nya Waduk Jati Gede teh tah amah rek ngolongan dah ieu dah di kolongan ka Abah tuh tingali Tanjung Duriat teh ieu tuh tinggalan anu ngaranna Waduk Jati Gede teh ieu nah ka wargi-wargi ka dulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota tah upami hayang apa Taman Wisata Tanjung Duriat tonton heula video Abah tah lamun hayang nyata estes genre datang ka Taman Wisata Tanjung Duriat.